Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ya ajaban kaifa yadharu al wujudu fil adam. Ya ajaban he kaum kuring, heran kuring kalawan heran sanyana. Kaifa yadharu kumaha dohir naon al wujudu wujud aya bil adami dina adam dina eueuh. Li anal adama karna saestuna adam eueuh zulmatun eta saperti popoe wal wujuda sareng saestuna wujud aya nurun eta cahaya eta saperti cahaya. Wahuma sareng ari wujud sareng adam didani eta dua lalawanan la yazdami'ani anu teu narima kumpul didani anu moal narima kumpul didani am kaifa yasbutu atawa kumaha tumetep naon al hadisu anu anyar ma'aman sarta nazat lahu anu tetep pikeun man wasful kidami ari sifat heubeul li anal hadisa kana saestuna anu anyar batilun eta nu ruksak wallahu ta'ala sareng ari Allah ta'ala hakun eta anu tetep wal batilu sareng ari anu ruksak layas butu eta teu tumetep batil ma'adzuhuril haqi sarta tumetepna anu tetep. Qala ngadawa Allah ta'ala kana lapad waqul ja'al haqu Wakul sareng ngucapkeun ku anjeun Muhammad jaa parantos sumping naon al haqu bener wa zahaqo sareng leungit sareng parantos leungit naon al batilu anu salah. Innal batila saestuna anu salah kana eta bukti batil zahuqon eta anu loba leungitna. Wa dhahiru sareng ari anu zahir wa sabitu sareng anu tetep huwa eta ari al-zahir al-haqqu ta'ala eta Allah ta'ala lal qaunu lain makhluk wa mabada sareng teu pertela naon ila wajhuz haqqi kecuali zat Allah bahwa ta'ari haq al mudhiru eta anu ngadzahirkeun wal zahiru sareng anu dohir wal maujudu sareng anu aya duna kullil madhahiri teu salianti duna kullil madhahiri henteu aya sakabeh pirang-pirang anu zahir. Wa ta'ajubu sareng ari kaget al madkurur caritakeun nasiun eta anu bijil anu timbul anu cukul sami keneh min golabati syuhudi tina ngalindihna ningali fa innahu karana saestuna syuhud ida qawiya eta di mana-mana kuat syuhud alal abdi ka seorang hamba idmahalat tah narima lebur naon al akwan pirang-pirang nu aya makhluk pinadrihi dina paningalina abdi wafania sareng ruksak abdi anha tina akwan bil maroti kalawan sama sakali. Mataroka minal jahli syai'an man aroda ayyuhditha fil waqti ghairu ma adharahullahu fi. Mataroka teu ninggalkeun minal jahli tina bodo syai'an kana hiji perkara sahaman jalma aroda anu ngamaksud si jalma si man ayyuhdisa kana nganyarkeun man fil waqti dina waktu goiroma kana salianti perkara adharo anu parantos ngadohirkeun hukana emak saha Allah Gusti Allah pihi dina waktu faidakana tah di mana-mana bukti saha al muridu murid fi halin
badaniyin eta tetep dina tingkah nu bangsa badan au qalbiin atawa bangsa hate layadumu anu teu nyacad kana hal naon asyar'u sara agama lazima tah misti kamurid naon husnul adabi alus tata krama fihtiyari baqaihi dina milih kana tetepna murid alaihi dina hal wariddohu sareng ridona murid bihi kana hal hatayan kula sehingga mindahkeun hukam murid sallallahu Gusti Allah anhu tina hal faida kana atuh di mana-mana bukti murid mutajaridan eta anu ngosongkeun asbab mutajarid anu ngosongkeun asbab wa ta'ala ko sareng cumantel naon qalbuhu hate na murid bitakasubi kana gawe kasab au kana atawa bukti murid fison atin eta aya dina hiji pagawean wa aroda sareng ngamaksud murid al intiqala kana pindah an hatina son'ah ligoiriha kana salianti son'ah kana tah bukti murid qalilal adabi eta anu saeutik tata kramana ma'a maulahu sarta pangeranna murid jahilan tur anu bodoh bima kana perkara yunasibu anu mantesan ma hadratahu kana kapayuneun Allah wa kada sareng eta nyakiti di qalilul adab in kana lamun bukti murid fi halil qabdi eta dina tingkah susah wa aroda sareng ngamaksud murid al intiqala kana pindah anhu tina qabdu ilal basti kana bunga kala ngadau sahabaduhum li eta tetepikeun kuring kana lapad li eta tetepikeun kuring mundu arba'ina ari mangsa 40 naon sanatan taun ma'aqoma teu nyicingkeun ni ka kuring saalla Gusti Allah pihalin dina hiji tingkah pakarih tutuluy mika ngewa kuring hukana hal wala naqala sareng teu mindahkeun Allah ni ka kuring ila ghairi kasalianti hal pasahit tu tuluy bendu kuring hu kana ghair wahada sareng ari qala ba'duhum minnata ijil ilmi eta tetep tina buahana nyaho billahi ka Allah terang ka Allah wa ma'rifati rububiyatihi sareng ma'rifat terang kana sifat kapangeranana Allah fa in sahita tah lamun bendu ambak murid tilkal hala kana itu tingkah wa tasyawwafa sareng nyongsrong murid ilal intiqali kana pindah an hatina hal binafsihi kudirina murid wa aroda sareng ngamaksud murid ayuh disa kana yen nganyar murid goe roma kana salianti perkara adharo anu parantos ngadohirkeun hukana ma sallallahu taala Gusti Allah taala faqad balagota estu atanapi nyata tepi murid goyatal jahli kana pameakan bodoh birobih ka pangerana murid wa isaatal adabi sareng gorengna tata krama fi hadratihi di payunan Allah wahada sareng ari ieu sahita mim mu'aradati hukmil waqti eta tina ngahalang atanapi nentang kana hukum dina waktu aladi anu tusiru anu isyarah ilaihi kana ladi sa sufiyatu ulama sufi ahli tasawuf wa huwa sareng ari mu'aradah wios huwa kana mu'aradahnya mu'aradah kana mu'anas indahum eta tetep disandingan sufiyah min aldhamil khosati eta tetep tina panggedena pirang-pirang dosana jalman walim ihalatu kal a'mala ala wujudil faradhi sakitu heula wallahu alam.